Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kanjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ye awal nama afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai loba fitnah sahur Kanjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatsli ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu, woi bakal anu, tapi tata geus diomong-omongkeun. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki hartina lalaki kos awewe kos lalaki mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek tak omongan kalau teh nyata jasa nyata engke sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake calana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi teu bigang cibazah ya lagi dibagang aya ada laki oh bener laki barang turun teh aya susuan tuh salah sia berarti tak eta teh tetebakan naon kolot baheula bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta dia bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti menyama di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin ka ditu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong teh heula
segala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tah adu sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ye Merak gitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta yang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapa bakal ngebunuh anak anak ngebunuh bapa emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakal nya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walazina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin aku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina cak Kangjeng Nabi bakal kos kitu maknya henteu maknya jak kuari anak zina malulu atuh pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge loba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'don dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokokna mah kitulah kaayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pohara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan main riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nementak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka
Tayyilah tajiru fitanun yatslu ba'duha ba'dan, bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui. Geus diomongkeun tajiu. Sayati. Kanjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang. Tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap, makin loba, makin dahsyat fitnah teh. Mantap kadina taji'u fitnatun, datanglah fitnah fayaqulul mukmin, cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni. Fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang. Aduh asana bahaya. Engke sumatan kasih pulas eueuh deui. Engke wataji'u fitnatun, datang deui fitnah fayaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibaraha duit, kiai dibaraha duit, atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria asa menang asa untung. Tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huhahe. Tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadele ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus sebagai itu motor lagi lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu wah fitnah bagi anu raramean mah anu asa menang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh teu pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maut dia bibiranana anu aya keneh tapi wujud Kang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabajukeun nagara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut teu teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba
Ende kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah. Lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah. Nyana masuk melalui birokrasi. Geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana. Tah ieu geus bahaya jasa kan. Ai zaman Gus Dur bapan ulah aya unsur-unsur hukum, demokrasi bae. Hukum mah cekelan di organisasi bae. Kuari mah ngarayap. Lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap. Lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang. Lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi. Mui kuari. Nah, diusapan titah nyeun keputusan. Kan berarti ini diserang ku Muhammadiyah. Urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang. Diserang gitu diserang. Kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dia. Hari Senin Bupati sedang apel diserang. Diserang apa ya? Di dia maca korannya. Ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat. Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Aduh Bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca berbahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh. Nyana terus bae nyulusut NU-na ieu hees bae ngees. Ngees serangan. Partai dengan saukur ngaranna doang Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam naon deui? Geus berarti geus. Tuh BPR dan lain sebagainya ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaran lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang kabeh pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala doholin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh teu pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korengan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoan maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dieuna koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos kara itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah saeutik tah nu mentek ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka yudkhula jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet
Salamet kamu. Geus we cicing. Waalaikumsalam. Ieu aya sumbangan ti atut. Gede teh leutik. Leutik haram. Gede ieu meja. Haram. Haram. Main sama mobilin teh motor. Sama mobil halal. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ija aya itu jati. Itu bukan sebenarnya 500. Haram. Haram. Bedakan haram. 500.000 haram. Haram. Aing mah geus moal nih. Tanggung jawab di akhirat. Hese. Minggu harap dikiriman nih. Berarti 5 juta. Haram. Tanggung jawab na hese. Ayo lah, bong. Nanda daletik seorang haram. Minggu hari juga seperti itu 20 juta. Haram. Haram. Iki bani jadi 50 halal budak. 50 mah kebeli apaan sakan urut-urut bae mah. Halal tamah. Lamun 50 juta deui bae pidato ya. Kiriman dulur. Atuh naon hesena sapira milih atut. Jakula laki kitu kubikang kitu. Atuh masalah aja. Dipimpin ku saha bakal kitu-kitu keme. Geus maningan atut bae diteruskeun. Eta 10 juta kenceng sorana eta. 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng. Tapi kalau 10 juta kenceng. 100 juta gitu 100 juta kencengnya. Mun 1 miliar mah sana pegata. Urat pegata sana 1 miliar mah. Eta tolol aja saya kuari kiai teh. Lepas dari kalah dan menang, lepas dari begitu atau tidak begitu, haram tina jihad milih awewe lagi geus haram. Tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum, kolol lagi, tolol deui. Tama ibnu tolol wa ibnu ibnu goblok tama tuh. Di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta. Ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama, eta teh geus haram. Milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Teh menjadi pemimpin layak lalkom, teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang pita seperti eta, kemudian manehanana teger bae, haram bae, salamat surga tanu geus kitu. Lamun dak dia datang dak dibere duit, hanya halal bagong sia. Neraka. Bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang, Serang, yang Kabupaten Pandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suara? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai. Kiai na ka neraka kumaha sia? Aduh, ya nuturkeun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Dan tadi nama endekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ke awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Puguh eta fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pangkos bener bae. Kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae. Eta fitnah teh eta kos kitu tah. Tah eta teu karasa pan kunyana tah. Masyaallah. Nah iyalah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah kuari. Paman ahabba ayuzahzaha minan nar. Saha jelema nikah yang dijauhkan tina neraka anin nar tina neraka yurkhul atau diasupkeun ka surga. Nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Fitnah pasti datang. Ketika fitnah datang teger jasanya iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah. Sieun iman ke Allah, iman ke yaumil akhir, berarti dia tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos gitu. Ngajauhan tina fitnah, nyelamatkan diri menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Nyana datang ke manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina. Pokona mah nyana kitu-kitu bae. Keur sorangan kitu, keur babarengan jeung manusia kitu bae. Percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damat. Percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis.
bakal kadele ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadele ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu bukna ideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadele tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh ku hari baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi oh penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman aya kiai memang pantas geus kitu teh ku ari mah aya kiai tah digedekeun nah aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun tapi keur henteu mandeukna naonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba nu tentang kamari ieu kurang kumaha teh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah sok ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil mab saralah ku ari tukilan-tukilanana sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna aya nu ngomong kitu lagi kiai tama kiai na bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna masya Allah geus kabalingar jasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg ka apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah nah Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya
يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa. Maka istimewana dibuat di Al-Quran. Nu bakal katenge kurang engke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam, ingat anjen, karena nikmat kaula nu telah diberikan ke anjen jeung ka indung anjen. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cak Gusti Allah melen mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen, iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna. Diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan. Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kadenge inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah, ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jag ringkas.
tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teu make calana-calana acan nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salah Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril ieulah tah ai iz ayatuka biruhil kudus ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igobah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia adil Imam Mahdi kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyar kapsatat taeta tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaolna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris ti Amerika ka Jerman ti Indonesia ka Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh kunyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngican cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia
Tapi awas ya, kuat kita sianang tangan siksa Allah. Nah, iya kuari ge sararujud kanu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan mual dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum jonggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun buuk panjang. Dikucir ku jana gede. Kumis warna ranjang. Juang mata biru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae ku sieun. Melawan lah. Ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh kamahmuranna geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu? Ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah. Aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua. Wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung Pak nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cipari budak jagoan kieu diantepkeun guys coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan
Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Koreng kunyana ge teu kahartieun. Ta eta teh dibantu ku malaikat Jibril. Sehingga nulis naon bae jana teh paham, bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyaon nu diayakan di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban. Bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet kadieu mang kadieu kunaon di jero hati anjeun ku kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kajawan Masya Allah eta teh lan Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nya sia ka manuk manyar teh nyarahoun sia mah manuk manyar mah mun musim panen bae lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah
babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh janging sieunan manuk manyar jeung manuk peking siapa teh nyaho pan ya sia mah pabriknya hona engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi beda rupa doang sebenarnya manyar namanya teta kene nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu engke di kitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean dongeng naoreng kana eta patangi baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aja ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie aduh dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus carekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepe sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di imah gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeun agak jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak neundeun olah-olie neundeun suling neundeun mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi deun di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula masyaallah embungeun mawa nu kitu ka imah besi teu dahar cenah ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tonton ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmah wal abrasa biizni buta bisa nyagerkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager kok mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri untung mangga sasal diri geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa itukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan
coba Isa mun bener maneh Rasulullah tak kuburan coba tak ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah go biidznillah bukanya teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh hideung we beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaum ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan ieu tah kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cek kaum geus balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teu iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nu nahanti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya naon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum
mubin sahirun ma isim fa'il isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaulah ngawahyuan ke kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan ingat tiba heula datang ka kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam barijeng tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan anannya Nabi bisa hiber bisa nyiples guys setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan setuju cak kaumna setuju ulah letik-letik atuh saya setuju na nu gede dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiran anak sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam kita nobatkan Isa sebagai Tuhan setuju maknya pangeran dinobatkeun ku manusia otak pikir aing memeh Isa pangeran saha makanya manusia Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran teu harti ayatna yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja lukis kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Rohul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal tiga tunggal satu tiga jadi satu itu adalah Tuhan kuari diganti 3 in 1 sampo Masya Allah
ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan jeung Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa, sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Heuh kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata karare bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta maka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah maka aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu gak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus tah. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono kecengasnya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi ya, deh Betawi lain. Nuandak ulama bisa ke Indonesia, na intelek bisa. Ngan tilok dipake, jadi pohon deh. Itu tadi ayah buburungan gitu kan. Orang ngapain ngenahin, mamanukan, ngenahin kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah aku masih baik. Cek William. Tah bisa nyen mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain leutik-leutik jelema Kipalak mah. Lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh.
engke ka ditu satungtung deuleu sat fiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ditandinganana ngadu kotok, itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak-cilek Maulana Hasanuddin. Leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi bisa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Takarak banuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deu kumaha elena aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok teh kena ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali. Bingung ngeleh keudana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyangeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai gitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan, kula bae jadi kotok. Je. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Sia tah direkam sia. Aya babacaanana. Bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan Brek, jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem bari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh ieu mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui dah geus siap pa Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ke Kesultanan kuari siap asah gara ngaru kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tah mah kongkorongo Cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet Gus macam-macam tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Kuari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cek pucuk umun. Nah, ngado. Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus Soleh. Ngadu dah. Itu Gus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Tuh bagus Soleh. Kongkorok sia sakali mah. Kongkorongo. Kageteun urang pucuk umun kitu amat ya.
Asalna lain suara kotok teman. Dar diadukeun, eleh heula, lain eleh semu eleh, kapacok heula. Wah, eok. Wah, urang pucuk umun surak. Sia lalam. Beakeun. Geus kagitik deui, geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak syat. Gulinting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah mah disepakan. Wah, lain bantrak-bantrakeun lima kotok. Cekel deui kotok diadukeun kalinya. Tat buak disuekeun burak. Aduh, cak malangsan mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teu daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin. Akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum. Ieu mah keur carita naon? Boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade. Nah ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon, tingali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin jeung muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeunana mobil sia dikelebokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam. Naudzubillah min dzalikum mahamun anak urang. Naudzubillah min dzalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa. Lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa. Ti Vatikan datang ka dieu luar biasa. Eleh debat nyana melalui birokrasi. Logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu neuk ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumpu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuh sia naon ieu golok paranti naon ieu paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon camat ulah sok itu gitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah.
Masya Allah, sia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia, aing mah kajen teuing payah ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing diringsekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru. Hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut bangan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, blonta pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah. Geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen tah. Kristen, bra kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade tah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwahnya ka kaumna. Atatul fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh. Ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah. Kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji. Agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu. 2 akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling. Innakum latatuna rijal syahwatan. Kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat. Coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe. Bal antum qaumun musrifun. Kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe. Iyalah bal antum qaumum musrifun, aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di 4 kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut. Nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi, bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul. Ieu teh urang deuk ngarobah tatanan kahirupan urang, kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumbling. Masya Allah bisa bos gitu aneh. Lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-naha ketika dinahan-nahannya ana seserian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh. Nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi, ketika diuk di pemerintahan korupsi, ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu
dipakai kasihan TKPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipakai kasihan polisi mun satungtung aya polisi nya lamun polisi atuh eta polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus baik urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut kararitu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pamerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pamarentah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan ana loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita iyalah nu dipake karempanku Kangjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu bali kukula dipake karempan pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut teliti coba ge hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun teh babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus bae turun-turun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang aju ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaannya nak terus atuh ngaranna ge setan terus setan malah sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideule sudah salah orang sia setan heeh kok tenang amat sih sia setan di dieu lain atuh setan mulai tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teu digoda gos ya jangan antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kula cenah itu kiai na geus dari setan ya tuh pamarentah teu kudu digoda ku kula cenah ge geus dari setan kabeh cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula jauh mereka lantak geus atuh ayeuna teu kudu digoda ulah sok digoda-goda cek kana urang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheuh berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringin nya sebab nu sejen geus di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen tadina assalamualaikum waalaikum teu daek ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu palingan teu ngajawab setan sia hore sia keur di dieu istirahat cek teh setan sih istirahat aya setan istirahat wali banyak nyahoeun ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun nya mah ka setan teh ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tonjok ku Imam Syafi'i buta
sembarangan sia kain ceurik setan ngahinging tadi tuh mabuk sia budak bisa nonjok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hati urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek kekena ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantak kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin caknya na ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cak coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cekeun ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha celeutik we kiai kos kieu bacakeun teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cekeun pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijeng setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu mah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama was samiul basir aya bisa mun tak urang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang babacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'an surat bil jibal wa qur'an bil ardh kullu ma bil maut bal nah sia aduh walau anna qur'an bil jibal wa pencet teu karasa sial da setan tiga rasa masuk pencet-pencet tak si ade setan lebih hebat mentaknya setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mah pan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ka eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopila teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangeunahan hirup urang numantak timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa maka jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum
akhrijum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Teu aya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut ilaan qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kagunaan urang akhrijum usir Lut jeung pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana teresep ka lalaki resep kajen kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul dek diusir rasul eta kepada dek diusir masyaallah mulai kuaridek ngondisi-ngondisikan tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut bacicing teh di Sodom nah di Sodom iyalah mulai dikondisikan pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwahna ka bina-bina Masya Allah nu baraheula teh kos kitu kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab riwayatkeun opana sayyidatah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metu akan rasaha ing Sayyidah Sakinah minal khabai saking khemah okol jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe singiran ya Sayyidah Sakinah tegul hale ngucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapet Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum mingapa suji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun aya not nasal teu menang sambarang lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut balgong sreng cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit fa'ulun muzahilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun
Maza taquluna in qala nabiyyu lakum maza fa'altum wa antum akhirul umami bi itrati wa bi ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai in nasatul lakum tugripuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah paranti ngayun-ngayun salakina. Aduh enak bitati kalawan turunan ingsun nabi ahlilan kalawan ingsun dalam sawsede mubtakidi kesepen ingsun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati bidamin kalawan getih makana zawaran apa iki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipuni saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kanganduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala, gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh sebab sirahna teh dipakai main bola di alung-alung nu mantep kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain. Terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola tidinya nu mentak kuari nyeri rarasaan lamun urang neuleuh nu main bola kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge peuting teh nongton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nongton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manya nama duitan teh naon garang-garangna naon tuh aduh Gusti Allah bagus nyaraho biasa masyaallah. Deuk kumaha lalakonna coba yeuh. Urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili teh nyana teh kapan boga guru, guruna saha Imam Syekh Athaillah. Syekh Athaillah teh guruna saha Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili lahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru kita kanu nurut. Geus teh loba tuar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat, geus ti Mesir Yordan berangkat, Yordan terus Maroko berangkat, balik deui kuari ka Palestina, balik deui Yordan, Mesir, terus baik dalam rangka wusul ilallah nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat, guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Syadzili, Syadzil teh kampung Syadzil, nyana titah cicing di kampung Syadzil mantak Abu Hasan Asy-Syadzili kampung tama cicing di dinya nu mantak cicing di dinya kunaon urang dinya teu nyahoeun ka pangeran, teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus
teu nyahoan katentreman jiwa cicing didinya didik mangga barang datang ke kampung Syadzil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh di teangan kiai-kiai kunyana barang di teangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas kiai ibadah can ikhlas kiai ibadah can pati ikhlas neangan nyana pibaturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapan gunung sorangan bae oh iya iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah duaan. Sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Syadzil dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta hiji be Allah ulah aya cinta salian Allah dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah ulah neangan ridho makhluk manusia ulah tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia opat tawakal tu Allah tawakal ka Gusti Allah cekal eta cicing di mana bae nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae jauhan larangan Allah paharaman Allah nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep eta bae cicing di mana bae sakitu sakitu imam bahasan cinta ulah aya dua hiji Allah ulah cinta ka cing cinta acan ieu mah penting geus kieu sorot seri sorangan nya kenclong kiai blon ya Allah ya Rabbi aya macem-macem kacinta di jero hate Abu Hasan hiji be cinta Allah nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah titik urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun hiji be ridho keputusan Allah tilu anti dunia sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia fuhara masyaallah kan urang mah ojol daek dakwah asal-asal daek gebulidan asal-asal daek mamaca asal-asal kumaha eta bae eta nu di deuleuna teh eta bae asal ngariungkeun nu sugih giat mun ngariungkeun nu susah mah geus lieur hulu lah sales malah masyaallah gari itu nomor kaopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah ye kaiji opat deui laksanakeun seluruh kewajiban Allah andai kata kudu nyawa tarohana taroh dua jauhan larangan Allah paharaman Allah singkirkeun opat tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep naon nu dipake karesep sabaran urang embung sabar nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit embung eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae oh jelema pohara
lantaran naon teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar, buego. Da kira ikhlas eta si kiai. Jumat bae jang kepentingannya na kudu dibayar. Ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar, di Mekah ge ulah loba omong kosnyana nyao bae ka di Mekah. Urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana kuari khutbah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM teh dibayarnya na haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta. Ih, berarti aya yang meureun ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunna aya ieu. Ya Allah. Ya karim. Endeu kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana. Je, tak eta kos kitu. Dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-mana. Tulisanana eueuh, duitna eueuh. Atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad? Leuwih jahat malah mah itu onom di ditu. Ieu kan mas di tempat suci. Masya Allah karim. Nah iyalah. Ilmu tinggal ilmu. Nyana ngomong, woi ngaji jara rauh amat. Atuh teh kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa. Lain masalah bisa teu bisana lelebok sia. Ore koros ya mah. Karasain ku masyarakat ge nyaho sia teh pinter aing ge nyaho. Tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah. Kunaon sababna? Aing mah ore koros anakna sia mah indungna. Embung aing. Duguna mah uji ore koros bae. Ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului. Ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki. Gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa. Profesor ilmuna gede, dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna. Tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang kabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we ti mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona sakian daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup jak masyarakat modar aja masyarakat embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ka seseorang kasih eta boleh salah nyana geus ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia deh ceknya nanti itu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahan nu bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on teh masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeunana sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh aye ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun
eta notna Madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftakidi sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minhum musaro aya nu ditawan wa minhum duriju bidami aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamokotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamokotan kaula maka ada jazai lain koski atuh babalas kaula mah waktuna kaula mere nasihat ka aranjeun kabeh anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babalas maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabean ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah mitrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi wallahu a'lam bishawab.